Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @manggidamara. Kumaha ramang sadayana wargi, mamgi bae sararehatnya wargi. Utamina mah sehat jasmanina, sehat rohanina dinya. Atuh digampilkeun rezekina oge ditebikeun balaina, aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda anu digarap kusim kuring Mang Dina Mara nya wargi dina carios si kulup bagian anu ka 14 hasil karya Kiriksa wargi sadayana nya. Oge ka wargi subscribe-na diantos pisan ngaturkeun nuhun kanu parantos subscribe-nya wargi. Tahu gituna ka wargi sadayana bonus cakatan notabina di mana bayi ayana wargi sadayana nya. Mang Dina Mara ngahaturkeun wilujeng ngadangkeun wargi etang-etang landung pang beberahmana bukuna masih kene ieu warginya. Tara jelas bukuna lah gitu tah. Tapi ngarempetna masih kene warginya sepasina gitu tah tingali we ka dieu teh wargi. Tiasa kabaca. Ketikanana wargi zaman ketikan ieu teh. Tah mangga ayeuna urang kawitan carios si kulup bagian ka-14. Masih nyarioskeun narita Mang Lebe nu ngahantem nakolan kokol sabab Aki Sahro pupus. Atuh baok nya wargi sadaya nu nakolan kokol teh. Terus harita Mang Lebe ngadang nakolan kokol ada nyereng gitu teh ka bahauk make nakolan kokol wayak kitu. Tenepi wayak ieu ti beurang ereng-ereng. Kumaha lajeng na ieu wargi sadayana nya. Awina ge dongeng lah. Pamugi bae ngejantikeun landong pangberahmana. Urang kawitan. Aya naon ieu teh bah? Tengah poe ereng-erengan teh. Aduh, nakolan kokol. Waktu bedug lohor mah can manjing atuh bah ieu teh. Jeung deui lain kokol gardu anu ditakolna tapi kudu kokol masjid. Ceuk Balebe bari ngadeuketan ka bahauk. Atuh reug bahauk eureun nakolan kokolna, harita ngajawab bari ngareret ka Mang Lebe. Wah, Mang Lebe mah teh. Cik atuh ulah kawas si kulup lalampahan teh. Heug nanya teh nu bener. Sakumaha adat kolot, pugu abah teh kakara beres tas nyarekan budak atahwara. Make jeung nyebutkeun kawas budak sagala ka abah teh. Tak kulantaran kitu ari Mang Lebe mah da geus kolot atuh ulah nurutan si kulup lalampahan teh. Cik baok harita rada nyeuneu pedah. Unggal anu nanya eueuh nu matak ngeunah kana hatena. Ari Mang Lebe harita kalakan nyerenge ngadenge baok ku kulutus teh. Let ka Mang Ucin pok nyarita. Mang Ucin aya kitu na eta baoknya aduh. Ditaruh sabener-bener teh kalaku kulutus. Aya kadua ngajawab kalah molotot ieu mah. Cik tanya ku Mang Ucin. Sugane ngajawab ari ku Mang Ucin mah. Ceuk Mang Lebe bari teweleh serileutik atuh bok Mang Ucin nanya ka bahaok. Bah, aok. Bah aok. Kunaon abah teh nakolan kokol tengah poe? Ngalinur abah teh atawa ngimpi eta teh. Eta kokol nabi ka gugulayunan kitu cik atuh. Lalauna nakolna bah. Kumaha tah lamun ninggang ka abah? Edas. Mun dia usah hulueun ieu mah. Nya picung nya hulu maung. Teu aya nu koloteun. Cik atuh anu balener nanya teh, apan abah teh geus kolot. Malah incu ge geus ampir jejeg salosin ieu teh yo. Piraku abah arek dianggap budak. Piraku rek dianggap ngimpi jeung ngalinur. Ulah kari teu Mang Ucin Mang Lebe sing era atuh kubalarea. Ceuk bahaok bari nunjuk kanu ngariung ku panakol kokol. Tuger sararea nyeungseurikeun bahaok tambah nafsu tapi teu bisa kumaha da punggul jalma era lamun kudu terus-terusan popolotot mah. Ari Mang Ucin pok nanya deui. Heeh da sarwana jeung abah. Ditanya teh lain ngajawab awa mah geuningan tapi kalaku kulutus. Coba lamun buru-buru dijawab bah. Pan beres meureun. Anu matak ulah sok seueur saur bah, sok anggur da jawab. Aya naon ieu teh?
Tah kudu kitu atuh nanya mah apa nguna tak kana celina kieu itu Bang Ucin gitu deui ka Abah lebe ka Mang lebe maksud teh jeung ka sadarea Abah teh kabeneran ngalongo ka Aki Sahro anu keur teu damang wales nya alika sampak teh keur pada ngariung-riung ku anak incuna malah keur sakarat waktu Abah datang teh atuh kapaksa Abah ngilu heula ngajajabkeun kanu rek mulang nya nepi ka losna jadi ayeuna teh urang keur kababatenan nyatana Aki Sahro parantos muli ka Jati mulang kasa dipundut ku Nu Rahayu dicanda ku Nu Kagungan tak kitu sababna Mang Lebe oge Mang Ucin Abah teh lain ngalinur ieu teh cek bawok bari kalawang guprak nakal kokol ari teh dibalangkeun kana kagardu ari Mang Lebe jeung Mang Ucin katut anu sejena hampir bareng nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun menang sakedapan mah sararea jarempe bae Mang Lebe jeung Mang Ucin silireret teu lapok Mang Lebe harita nyarita nya ari kitu mah hatur nuhun Abah aya nu koloteun salah saurang untung kuring can init jauh ieu teh da tadina mah aya rencana rek liar kuring teh kitu ceuk Mang Lebe bari neuteup ka Abah Aok tuh geuning ayeuna mah bisa nyebut koloteun ka Abah coba tita adi nyebut kitu teh atuh meureun moal hogag heula geus laloba sempal kapiguyon yuk ayeuna mah urang pada ngarayat ganu kabapaitan kitu cenah ceuk Bah Aok bari koloyong lempang pangheulana atuh gancang ku sararea oge dituturkeun ngajugjug ka imah Aki Sahro teh beunteun Aki Sahro teh sararea lalimpang kalawan tarapti henteu recet kawas biasana lamun aya nu nyarita oge ngan ukur gegerendengan beja pameja-beja tata lepa ti hiji jalma ka jalma sejena tungtungna sapangeus si lembur si Hanjuang geus pada nyaho yen di lembur eta teh aya anu maot atuh brul jalma-jalma teh daratang ngadeuketan imah Bah Sahro samalah anu daratang teh lain ngan kolot bae barudak ge pahibut daratang da geus biasa barudak mah lamun aya nu maot teh jiga atoh sabab bakal dibagi duit sholawat cenah samemeh mayit dikurabkeun dasar barudak can nyaho eta utuh nyaho teh kana duit teh wungkul malah kolot ge anu bolos rong mah kitu deui sarwana lamun aya anu maot teh sok ngarep-ngarep dibagi duit sholawat nah dina eta waktu tah naon anu daratang teh lain nu aya di lembur wae dalah nu keur didaleuweung ge kulantaran ngadenge kokol sararea baralik heula nya merlupkeun we keur ngalayat ganu ditinggalkeun maot nya kitu deui teh si Kulup jeung si Ohim jadi duanana oge geus ngilu kumpul jeung balarea malah bari nempokeun jalma anu pabuis pok si Kulup nyarita lalaunan ka si Ohim Him aya bagja urang teh nama euy Him tetela henteu kudu hese neangan euy sabab di lemur urang teh aya anu maot mangkaning mani paeh pisan euy nepi ka peureum panonna oge uing teh aya saminguna mikir-mikir pilampaheun ieu hayang meunang awi urut pasaran ari ayeuna bet Aki Sahro maot atuh asa mabok mangi gorowong uing teh euy asa nugar cadas manggi emas tetela teu kudu jauh neangan poe ieu keneh urang bakal meunang jeujeur anu mati ari maneh hayang teu Him yeuh lamun hayang hayu urang babarengan lah ngala jeung uing ceuk si Kulup ari teh bari ngareret ka si Ohim nu keur alohok barang ditanya kitu mani ngarenjag si Ohim teh pok ngajawab semuka ge is ulah kitu atuh Lup oi maneh mah malah wadi pikiran teh batur mah ngarilu bela sungkawa kanu ditinggalkeun maot teh ari maneh mah kalaka nyebutkeun aya bagja apa eta teh sarua jeung atoh aya nu maot teh ulah kitu Lup sanajan dewek resep heureuy ge ari nyebut kitu mah teu wani euy ceuk si Ohim mari rada ngagebes ka si Kulup jigana teh manehna mah rada sadar pikiranana geus pada rada waras tapi si Kulup kalah nyureng ngadenge sobatna ngomong kitu teh pok nyarita deui bari molotot
Maneh mah belet geuningan him. Uing mah lain bagja dume Aki Sahro maot, tapi ngarasa bagja peda uing bakal menang bahan jujur anu hade tur bangenan. Apaan maneh ge hayang boga lain, ulah sok salah harti him. Sabab sanajan uing ge sarua ngilu bela sungkawa ka kulawargana nu ditinggalkeun maot ku Aki Sahro. Tapi disanggigireun teh eta uing ge taya salahna lamun ngarasa bagja. Lantaran bakal hasil nu dimaksud. Gitu tak maksud uing mah. Kudu jembar atuh boga polot teh maneh. Ceuk si Kulup bari Noel kana leungeun si Ohim. Oh karep lah. Kumaha maneh eta malup lah. Oda maneh mah sagala rupa teh tara akur jeung batur euy. Sanyana mah lamun tak inget ka sobat mah tah dewek teh geus hoream kumaha ulah ka maneh teh lup euy. Lantaran geus naon sabaraha kali dewek katampuan buntut maung tah. Aduh. Maneh mah anu ngeunahna dewek anu ripuhna. Tapi kulantaran dewek mengaku sobat teh luar jero ka maneh teh euy. Jadi kapaksa rek nurut lah kana kayang maneh. Tayeuna arek ngalakukeun naon di maneh teh lup ieu teh. Ceuk si Ohim bari ngareret. Ulah di dieu ngomongna euy loba batur bisi matak bocor rahasia ieu. Ieu urang pindah ka ditu tuh. Kanapeun tangkal jeruk. Kitu ceuk si Kulup bari leos indit deui teu ngareret ka si Ohim. Atuh koleong si Ohim teh nuturkeun sanggis tarepi debanana gugek dari yuk dina batu. Didinya mah rada jauh ka batur. Lamun ngobrol teh moal aya nu ngadengeun. Tapi ari si Kulup jeung si Ohim mah bisa awas ka imah Aki Sahro. Sanggis duanana dari yuk kalayan tumanina. Pok si Kulup neruskeun nyaritana. Maksud uing teh kieu him euy nya yeuh. Kahiji urang ngalaawi urut pasaran. Terus urang jieun jejer useup. Ngarah urang bisa nguseup kalayan mawa hasil nu cekil yeuh. Jadi ulah nepikeun kasial kawas tas nipu kejo teh nung maneh. Aduh nyeri hate uing marita teh euy. Asa disiksa tah ku walungan. Kaduana uing hayang ngalaksanakeun cita-cita nyaeta hayang ngaheureuyan Mang Lebe jeung Bah Aok euy. Jigana mah peuting kege bisa laksana. Uing boga akal anu hade pikeun ngalaksanakeun ieu cita-cita. Tak kitu tujuan uing teh him euy. Ceuk si Kulup harita panonna neuteup ka Bah Aok. Anu harita keur cuci paparentah ka Balarea. Jigana mah Bah Aok teh kapapancenan ngurus padung jeung pasaran. Ari si Ohim harita barang manehanana harita ngadenge katerangan ti si Kulup teh mani rada ngarenjag. Malah kasagedapan mah melohok wae ente nyarita. Sanggis sadalida kakara nyarita. Kulup, perkara pasaran mah euy dewek mah henteu pati kaget euy lah. Lantaran moal mata ngarugikeun ka batur ieu mah. Tapi ieu palebah ngaheureuyan Bah Aok jeung Mang Lebe euy. Alusna mah batalkeun eta hayang teh euy duh Kulup. Sama bakal ngarugikeun ka batur eta teh euy. Ngaributkeun Balarea. Nu akhirna eta teh ngaripuhkeun ka urang keneh. Ulah euy sakali diulah euy. Pamalila matak doraka eta teh. Mangkaning eta teh apan sarua jeung kolot maneh. Ceuk si Ohim bari ngusapan beungeutna jiga nu lulungu. Epes PR maneh mah him. Lamun maneh teu nurut kana kahayang uing, maneh ge bakal diheureuyan ku uing. Sok lamun teu modolan maneh sugan sia jago. Eta mah tinggal pilih we rek nurut ka uing atawa rek tarima diheureuyan. Sok jawab heula sampai meneruskeun ngobrol. Maneh mah ulah tuh euy dewek mah ulah diheureuyan apan goreng-goreng ge dewek teh sobat maneh ieu teh. Keun wae lah uing ngalean maneh lah. Rek nurut kana kayang maneh lup euy. Tapi naon maksudna ngaheureuyan Bah Aok jeung Mang Lebe teh? Cik atuh terangkeun heula ngara dewek teu panasaran. Sabab tangtu sager rupa ge aya tujuanana eta teh. Ceuk si Ohim harita rada leah ayeuna mah. Lantaran sieun ku si Kulup. Syukur maneh nurut ka uing euy. Maksud uing teh kieu him. Ngaheureuyan Bah Aok jeung Mang Lebe teh memang aya maksudna. Uing ge teu gagabah teh dina hal ieu teh. Lantaran lain kadorong ku rasa benci atawa sentimen euy. Tapi hayang nguji ka kolot nu salilana sok pamatahan ka uing. Lamun maranehanana sanggup nyanghareupan pagawean uing, sagarupa papatah bakal diturut ku uing sarta rek dianggap guru uing. Tapi lamun Bah Aok katut Mang Lebe jeung Mang Ucin
teu bisa ngalawanan kana hasil pagawean uing cadu nganggap guru ka maranehna. Jadi uing mah hayang guguru ka jalma-jalma anu garadewa wanen, laluhur elmuna jeung jembar pangabisana. Uing karek nurut ka hiji jalma, lamun eta jalma bisa ngajawab kalayan bener sakabeh pertanyaan uing nya. Jadi tujuan uing ngaharian Mang Lebe jeung Bah Aok atawa jeung baturna ge asup Mang Ucin lain rek pangangguran. Tapi hitung-hitung ujian pikeun maranehna, tah sakitu tujuan uing mahim. Kitu ceuk si Kulup bari ngareret ka si Ohim. Atuleung si Ohim ngahuleng, manehna mikir sajeroning hatena, tetela pikiran si Kulup teh jero, kumanehna mah teu kakobet hate si Kulup teh. Lantaran ari si Ohim kalakuanana teh estu polos pisan, teu kacampuran ku aniat sejen. Pikiranana biasa bae tara mikirkeun anu leuwih jero, asal geus karasa sugema we kana hate. Jadi geus bae tara loba pikiran naon deui si Ohim mah. Beda deui jeung si Kulup, sanajan bangor ge manehna mah otakna mencar. Segala rupa teh sok dipikiran nepikeun ka akar-akarna. Lamun aya kapanasaran sok haben ditatanyakeun ka kolot. Tapi lamun jawabanana teu mata kahar ti kumanehna tara digugu. Sanggeus sadalila kakara si Ohim nyarita deui. Wargi YouTube-nya dina channel @Mang Dina Mara. Wilujeng ngadarangkeun kasadayana danget ieu masih ngadaungkeun dongeng Sunda nya wargi. Etang-etang landung pang beberapa mana atau ka wargi sadayana utamina manu aya di Jawa Barat urang Sunda. Teu urang Sunda wunggul wargi. Kadang-kadang urang Jawa, urang Sumatera, urang Kalimantan, Irian nya, Sulawesi, Maluku gitu tah. Teras deui luar di Jawa Barat. Terus selami di Jawa Barat mah tos apalin kana Sunda. Sok ngadaranggukeun ieu dongeng teh nya. Anu ngadangkeun dongeng teh teh lawe. Seueur wargi sadayana nya nu mikaresepkeun dongeng ieu. Eta di urang di Indonesia nya. Atau di Bali, sareng sana-sana Nusa Tenggara Timur, tu Irian wargi, seueur bisa anu ngadangkeun nya. Ngartoseun kumargi lami rupina anjeunna di Jawa Barat kitu tah. Parantos tahunan. Oge nu di luar negeri ieu tah. Sapertos di Saudi Arabia nya, di Abu Dhabi, di Riyadh. Teras deui kamari teh aya di mana hilap di di Taiwan nya. Oge di Korea Selatan. Teras deui seueur wargi sadayana di luar negerinya. Pipina seueur orang Sunda anu ngadangkeun ieu dongeng Sunda nya wargi sadayana. Da kituna simkuring ngaturkeun nuhun ka sadayana nya. Ulah hilap ieu subscribe-na diantos pisan. Teras deui share sareng like sareng share-na gitu wargi sadayana nya. Alah. Mangga diantos satur nuhun. Urang lajengkeun carios si Kulup bagian nu ka-14. Aduh, tetela pikiran maneh mah lega euy hidup euy. Dewekna dek merdu teu boga pikiran sanumpang kitu tah. Nyari kitu carana mah mangga sabodo lah. Rek kitu rek ieu ge asal dewek ulah diheureuyan euy, tapi dewek penasaran yeuh. Rek kumaha carana ngaheureuyan Mang Lebe teh euy. Nah rek diganggu ku urang atawa rek nitah batur ieu teh. Cek si Ohim bari molohok kana beungeut si Kulup. Geus bosan ku sorangan mahim. Ayeuna mah uing rek nitah Aki Sahro ngaheureuyan Mang Lebe. Moal burung rame geura. Naon Kulup? Kumari maneh ieu teh? Apaan Aki Sahro mah geus maot? Kumaha nitahna ari kan nu maot? Teu kaharti dewek mah euy. Maneh mah tangtu ngarasa bingung, tapi uing moal ngarasa susah. Babarilah nita jelema nu geus maot mah malah leuwih gampang moal ngalawan jeung moal nyebut mung. Maneh onaman namun dititah sok rewel. Ari nu maot mah moal euy bakal nurut lah sakumaha parentah ti uing. Kumaha engke we lah bandungan ku manehnya. Ceuk si Kulup bari nepakan dada na harita. Atuh si Ohim beuki kageteun pok nyarita. Oh karep lah, kumaha maneh we tah malah ngan kade euy ulah poho. Dewek mah ulah diheureuyan euy. Ih, tangtu naon teh bakal kuriwa meureun nya. Bener euy bener. Uing arek nitah ririwa tah ngaheureuyan Mang Lebe teh.
lantaran uing kungsi ngadenge beja yen Mang Lebe teh jeung Bah Aok teh kacida boranganana cenah. Malah kusamak oge sieun cenah euy. Tapi awas Him, lamun maneh bebeja ka baturnya, tang tuririwa teh bakal mali ka maneh. Anu matak maneh kudu pageuhnya ka Rusia. Ngartiin teu Him? Ulah ngarti leup lah. Moal mah dibejakeun ka batur we. Asal dewek ulah dibejakeun ka ridiwa tah. Lantaran ih dewek mah sieun ku ridiwa teh euy. Malah sanyana mah ku pasaran ge sieun euy. Ceuk si Ohim bari beberi gidigan, bulu pundukna oge harita keneh sing puriding. Heueuh nya moal ari maneh mah, ari maneh nutup rahasia mah deui. Kajaba lamun maneh ngucah ngaceh ieu pasoalan ka baturnya. Sanajan uing teh nya oge tang tuwe sang ririwa teh bakal nyahun ka maneh. Geus nepi ka dieu lah heula badami teh. Ieu ayeuna urang mantuan Bah Aok nyieun pasaran euy. Mantuan-mantuan diukna atuh da anu digawe mah loba kolot geuning. Pokona mah asal kabilang we lah. Engke pan bakal menang duit duit salawat. Ayo Him ah. Ceuk si Kulup bari jung nangtung leos muru ka Bah Aok anu keur paparentah digawe. Atuh si Ohim oge teu talangke. Ganjang harita nuturkeun ka si Kulup. Kacaturkeun Mang Lebe sadatangna ka imah Aki Sahro henteu loba micen waktu terus harita keneh ge paparentah ngabagi tugas. Mang Lebe ngurus layon, Bah Aok mingpin nyieun padung jeung pasaran. Ari Mang Ucin mingpin anu ngali kaluat ka asana. Malah teh kungsi lagi Mang Ucin teh harita geus indit bari dituturkeun ku sawatara jalma. Kalayan teu poho mawa parabot kaya ning pacul jeung lingis. Bah Aoknya kitu keneh harita geus cucih paparentah. Sora ragaji jeung bedaug mani dokdak. Diburuan ngaliu jalma-jalma anu mantuan nyieun padung. Kabeh ngarilu digawe taya anu nangkep parigu. Malah si Kulup jeung si Ohim ge geus ngilu ngariung jeung Bah Aok. Salida digawe teh panon Bah Aok teu oleh ngareretan ka si Kulup. Jiga nama ngarasa keheul, duh meh tadi ngaheureuyan ka manehna. Tapi kulantaran loba jalma sanajan keheul, Bah Aok teu baca carita anu lain-lain. Kalapok ngomong sajeroning hatena, ih si budak nurus tunjung teh aya di dieu geuning. Awas ya, lamun aing kebeneran ditugaskeun ngabagi duit sholawat, moal dibere si Kulup teh ku aing. Paling-paling rek dibita ku aing. Mate kukulutus geura. Rasakeun sia pamales aing Kulup. Kitu cegerna teh Bah Aok. Bari ngadelekan harita ka si Kulup, hari ini diupatna jiga nate terus Selasa. Barang didelekan ku Bah Aok teh si Kulup kabeneran ngareret ka Bah Aok. Atuh bantrok paneteupna, kok si Kulup ngagerentes jero hatena. Ih ku teu uyahan eta aki-aki 100 mulut teh. Aduh mata mangan gular giler ka aing tah. Awas si Abah borangan, diwarah ku aing lah. Geura bagiakeun kadatangan Aki Sahro engke beuting. Tong disebut si Kulup lah, lamun teu bisa ngawarah Abah. Moal ungah maneh karasa ke. Kitu ceuk si Kulup dina jero hatena. Jadi huntun maka karot nahan amarah. Leungeun katuhu dikepeulkeun, nyieun peurup anu buleud pikeun ngamudalkeun amarahna. Gap kan awi anu meunang ngarautan. Kalayan teh sadar, riek beletok dibites-biteskeun ari panonang molohok ka Bah Aok. Nempo kalakuan si Kulup kitu, kolot-kolot anu keur digawe teh silideret. Teu lila gero salah saurang anu digawe nyentak ka si Kulup. Jang Kulup, nanaonan eta teh? Batur mah hese-hese ngarautan, ieu mah kalaka dibites-biteskeun. Cik atuh cicing leungeun teh. Ulah sina ngopepang jiga leungeun nu palid. Ceuk eta jalma bari molotot atuh gebeg si Kulup ngagebeg. Ret kana leungeunna anu keur nyekal awi. Ari bereh teh nyawe awi nu kakara beres dirautan geus ringsak ku si Kulup. Uluh hampura we tumang aduh teu kahaja ieu teh ieu. Ari sugan teh awi teu kapake. Na keur naon ieu awi teh mang ieu? Ceuk si Kulup bari ngareret kanu tadi nyentak, pok eta jalma teh nyarita deui. Ih ari maneh bat balat teuing. Apa eta teh keur ngararangkenan pasaran? Biraku kalah nanyakeun.
Na teu katempo batur pahibut digawe. Hari Mang Uta matak nanyakeun oge euing mah teh nyaho. Nya ari anu digawe mah ku uing oge katempo tapi teu nyaho maksudna. Narek nyieun pasaran atawa rek nyieun jampana. Anu matak uing nanyakeun ka Mang Uta ieu. Ceuk si Kulup bari nyerenge. Anu disebut Mang Uta si Kulup. Ku si Kulup budig-dig nafsu haok nyarekan ka si Kulup. Aon ha? Gagabah sia cacapek teh. Jang jiheuy sia. Naon sababna ka aing nyebut Mang Uta? Apan sia ge nyaho ngaran aing teh Mang Ahon. Awas ya, sakali disebut Mang Uta dipayeuskeun tabuheung teh tah. Ceuk eta jalma anu ngaku ngaran Mang Ahon. Tetera embungeun dari disebut Uta mah. Lantaran deukeut kana buta. Malah nya kitu pisan maksud si Kulup oge. Iya ari si Mamang. Lamun hayang naon lamun hayang disebut Ahon Ahonnya ulah popolotot kitu atuh. Sabab ngan buta wungkul sok bolotot. Ari si Mamang mung disebut Mang Uta mah ulah molotot ngewa eta teh Mang. Aduh nyarita jeung uing teh kudu salse. Malah kudu bari seuri ngarah nyari. Gilang bara atuh bari mere udud mah ka uing. Atau ulah-ulah molototan ka uing Mang. Nih. Dasar budak katawara ngalawane ka kolot teh. Menggeus jambe Kulup bisa diparabkeun ka riwa sia. Cik Mang Ahon bari deker digawe deui sanajan nafsu ngagugudu ge kapaksa we ngalehan maneh. Lantaran mun ngaladenan ka si Kulup mah tah moal aya pameunang. Malah poka ditaoge si Kulup nyarita deui. Nya teu naon uingan disebut atahwarah ge lantaran pantes da budak keneh sagarupana ge loba keneh kakurangan. Warahan kurang, ajaran kurang, pengalaman kurang, kanyaho kurang, jeung sagala rupana masih keneh kurang. Jadi wajar mun disebut atahwarah teh lantaran memang naon teh can asak warah uing mah. Talamun Mang Ahon teu pantes atahwarah teh. Sabab geus kolot. Kudu dage Mamang mah geus bisa ngawarah. Kitu tah Mang. Ceuk si Kulup bari nyerenge. Atuh pungguh harita Mang Ahon teh beuki nafsu bae. Tapi sabisa-bisa mah amarahna ditahan. Lantaran kakara Ahmatan karo-karo gelo lamun kudu ngalayanan ka si Kulup. Jadi kalah panon bae anu buncelik ka si Kulup. Ngan untung bahaok gancang misa pok bahaok nyarita leuleuy pisan. Ulah gitu jang kasepan nakabah. Ulah rilibutan dinukeun ka bapatenan pamali. Matak sangar da teh ka urangna nya. Matak loba saturgeuneun kanu maotna tah. Anu matak geus ulah parere omong di dieu. Anggur mah geura bereskeun pagawean. Sok jang Kulup bantuan tah si Mamang Ahon. Bantuan alian atuh. Jeung tibatan pasea jeung kolot mah pamali eta teh. Cik bahaok bari ngareret ka si Kulup. Nyaritana kitu teh kacida pisan papalimpangna jeung soal hate. Sabab jero hatena mah bahaok oge nyarekan tah ka si Kulup teh. Tapi anu kedal matak ngeunah kadengena ku si Kulup. Jadi leuleus hate si Kulup teh. Pok harita ngajawab manehna sopan pisan. Mangga Pak Ahok mangga. Keun si Mamang Ahon mah urang bantuan lah. Ceuk si Kulup bari kojengkang diukna pindah. Gek gigireun Mang Ahon pok nanya. Naon pindah meleun uing Mang Ahon ieu teh? Sok urang bantuan lah ngarah terengeus ngan kade. Lamun pasarana geus beres, uing mah ulah diajak ngeusian. Aki Sahro we sorangan eta mah. Da uing mah jag-jag keneh. Lamun reka ka astana rek leumpang sorangan, malah teu kudu dibaturan. Ceuk si Kulup bari neuteub barita ka Mang Ahon, atuh Mang Ahon teh jadi bingung. Tadi mah keuheul kacida ka si Kulup. Tapi ari ngadenge kitu mah jadi malik. Mang Ahon jadi hayang seuri pok nyarita bari mesem. Ari jang Kulup. Sanajan mangge hoream ngeusian mah.
keun wae aki saro sorangan da nyeun nagengan ke sorangan anu unggul moal make basi sagala moal da moal mawana naon aki saro mah coklah talian tah anu malengkungna tah ajang tapi sing bageuh ngana teu lesot jeung deui ulah dicangreud mulang matak guyur lah kabeh kudu tali paeh ngara aki sahro teu balik deui pek sing getol babantuna engke dibere duit ku mang ceuk Mang Ahon bari surudut ngarautan awi sapasi nyatana keur tutup pasaran teh atuh geus anggeus terus disodorkeun deui harita ka baturna ari si Kulup harita teu loba carita deui dekul digawe mantuan kolot budak anu sejen mah teu kapake da kolot oge loba tapi kulantaran si Kulup mah ngarah sunggutna jempe sanajan budak ge kapaksa dipake gaweana teh gancangna carita sagarupa pagawean geus beres Mang Lebe geus rampung ngurus layon Bah Aok geus beres nyieun padung jeung pasaran Mang Ucin geus ngirimkeun laporan ka astana yen kuburan geus siap teu lila harita teh waktosna wargi sadayana henteu nyekapan wargi channel YouTube dina channel @mangdinamara nya kumargi waktos teh nyekapan wargi rupina cari dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Kiliksa bagian ke-14 teh dicekapan duikeun ka dieu bae wargi sadayana pamugi katampi kalian kabingahan insyaallah atuh Si Kulup bagian nu ke-15 enjingna waktos anu sami urang lajengkeun deui teh hilap Mangdinamara sakali ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana nya dina channel @mangdinamara dina YouTube ieu kalian diantos subscribe tanapi subscribe nya wargi sadayana atur nuhun ku ratasanana Wilujeng baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh